ternyata terus ke Tangerang di Tangerang ge lain lalagaan geus loba barbar geus kudu dicaritakeun komo didinya mata didinya belah ditu teh naon ngaranna belah ditu ulah ka Kajati heulana tuh nu di ditu tuh nu rame teh nu di tol ke belah katuhu naon ngaranna pan sia osok kadinya iya kari masyaallah jadi Jati kadinya aya terus dek di Jende di Bojong dek di Jende dinya teh geus aya anu datang ka kaula jelema anu dek ngabangunna jelema anu dek ngabangun minta izin ka kaula di dinya teh geus aya tanda tangan MUI tinggal kiai cenah aya nu tanda tangan mangkaning bulan puasa lamun kiai di dieu tanda tangan cenah bakal dibere duit wah lumayan ya cek jang lebaran mantep ya ndeh aing ka Garut tuh hese-hese ya nah sia sabaraha duit merena berapa mau kasih saya tanda tangan di situ hotel Bojong bakal Bojong hiji belah ditu belah Raja hiji dia tuh langsung ka dieu ieu naon garang-garangna sia mah bukan nyaho pemborongna datang ka kau langsung ngobrol jeung kula kiai kalau kiai tanda tangan ini kan sudah ada tuh suatu kula di dulu aya nyahon mentek kula nyaraho tokoh-tokoh masyarakat anu tanda tangan teh kula nyaho kiai nu tanda tangan MUI nyaho kula mentek geus kasal kadeuleu beungeutna he sia eta kasal kadeuleu sia nyaho ya bebeja ka kula tapi lamun kiai teh tanda tangan dia dikhawatirkeun ceknya pada watarkeun sapila kura tuh henteu cenah cekna besi demo nah ai dikhawatirkeun mah aing dik demo kajen ku kumaha ge siap pokona mah golok gerasah lah henteu cenah kiai aya sabaraha duit marena ayo tadi ngaluarkeun yana duit blok hitung sabaraha bendel eta hitung hiji 2 3 4 5 ayo 10 berarti kan 100 juta kukula didatangkeun tah duit aing tah kageteun nya sebab receh can dihitung hitung ku sia teh duit aing cek nya capek aing hitungan gos gitu aing mantep tadi hitung receh aing ngagos mah kumaha bae atuh baliknya nanggeus entek awas lamun sampekeun ka terjadi awas sekolah diancam gos gitu awas tungtung aing hirup keneh awas ya awas naon atuh dirinya deuleu tuh awas iya wala tufsidu fil ardi ditanya ku kula bapak agamanya apa saya Islam cek jana aslinya Jawa aslinya Pak kok bapak mau sih ini ngebangun-bangun iya saya kan cuma sekedar usaha Pak Kiai ini kan ada borongan sekian tuh urusan kesana aja saya cuma sekedar usaha ih deui budak kumaha ya dah sebodoh atus ya penting mah kurang wala tufsidu fil ardi ba'da islah iya sing hade pagawean syirik pagawean maksiat ulah ditimbulkan lantaran geus rapi ku Kangjeng Nabi dibangun. Setelah dirapi-rapi ku Kangjeng Nabi nitipkeun ka sahabat. Sahabat titipkeun ka tabiin, tabiin nitipkeun ka asbat tabiin. Titip datang ka Wali Songo. Di Wali Songo titip datang ka kiai nu arayeuna. Yeuh Al-Qur'an titip sing hade laksanakeun. Yeuh tafsir kalam-kalam ulama di berbagai mazhab sing ada titip ya laksanakeun di negara Indonesia nu mayoritas Islam sing ada wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek ngarusak anjeun sabada tatanan negara geus dirapihan nu baheula ku Kangjeng kadieuna ku para wali Allah Subhanahu wa taala ulah dirusak dengan cara nimbulkan persyirikan, nimbulkan permaksiatan.
kade Gusti Allah teh ngadamel bumi menang Gusti Allah kade bumi teh ieu teh nu ngadamelna ulah pajar jajadian petet meureun cara paham Darwin dina tafsir ngajelaskeun bahwa bumi teh ieu mah jajadian we cenah lain dadamelan Gusti ya kumaha apa itu sabodoh setelah Allah ngadamel bumi didamelah anu bakal jadi penghunina selain daripada hewan-hewan daratan hewan-hewan lautan anu bakal paling dominan penghuni bumi ialah manusia timimiti Kangjeng Nabi Adam alaihis salam anak baranakan datang ka Kangjeng Nabi Idris tidinya anak baranakan Nuh datang ka Kangjeng Nabi Nuh di zaman Kangjeng Nabi Nuh geus bangkawarah makhluk teh geus loba nu teu nurut ka Allah jeung ka Rasulna diberela siksa banjir sesa tina banjir anak baranakan deui terus datang ka Kangjeng Nabi Sulaiman datang ka Kangjeng Nabi Musa datang ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kuari urang di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ngutus Rasul teh jangan beberes di muka bumi tatanan kehidupan manusia teh supaya akur jeung anu nyeuna wallahu alam baheula di zaman Kangjeng Nabi Daud zaman Kangjeng Nabi Sulaiman di zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun zaman Kangjeng Nabi Isa keun walaupun orang bisa ngerti bisa nyaho melalui kitabna Zabur di zaman Kangjeng Nabi Daud Taurat di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Injil di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam seluruhna kabeh nitah nauhidkeun ka Gusti Allah 104 kitab nu diturunkeun ku Gusti Allah diperkecil nggak jadi 4 kitab samawi Zabur Taurat Injil jeung Al-Quran lupa salia akur kabeh ge nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anu sugandi dituna titah nyembah ka batu sugandina Taurat titah nyembah teh ka Uzair teh aya sebab sugandina Injil titah nyembah ka Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Isa na sorangan kaget kabeh nitah ibadah jeung nyembah ka Khaliq alladzi khalaqas samawati wal ard yakni Allah subhanahu wa ta'ala keur meujeuhna rusak tatanan-tatanan kahirupan mabok ambalaya judi luar biasa pembunuhan pohara pokona mah geus eueuh we peradaban nu bagus teh harita lamun teu mabok teh teu ngeunaheun zaman jahiliyah jadi jelema teh parareing bae geus kararieu bae arareing jelema lamun magi awewe atuh geus bae cekel porosotkeun kececas tinggalkeun Masya Allah percis kos kotok iya zaman jahiliyah ya Allah ya Rabbi atuh nu gagah nu sugih etalah nu menang tampung kunyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana hayang awewe nu mana bae panggil pake piceun hukum peradaban disebut jahiliyah
mantap rimba ngaranna percis pos di leuweung bae mau jadi raja sebabnya nu gagah turun ka gajah sebab jana boga kagagahan tah eueuh hukum mana bae atuh nu gagah tah eta di zaman jahiliyah teh kos kitu jadi hukum rimba nu dipake teh masyaallah pabelit mata komplotan nyeun lah kobilah supaya engke lamun nyerang ka anu bisa menang nyeun lah kobilah anu eta teh timbul kobilah teh untuk memperbanyak manusia, memperbanyak pengikut, memperbanyak umat. Maksudnya ketika aya gontok-gontokan teh supaya menang. Dijieun lamun kuarim organisasi. Baheula mah kobilah, bani anu. Supaya menang, mana nu paling loba, ngibarkeun bendera paling luhur. Nyana anu sangat berkuasa. Gagah aya di nyana. Sugih aya di nyana, pengikut paling loba. Dek naon deui? Saha hayu coba nung bisa ngelehkeun aing. Dituluykeun ku urang kamari zaman kerajaan-kerajaan. Kos kari itu di zaman kerajaan-kerajaan memeh datang wali sanga. Kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, kerajaan kitu dan lain-lain sebagainya. Ngalobakeun pengikut jeung kagagahan terus nyerang cokot serang kos kitulah jahiliyah teu nyahoeun ka pangeran nu asli di tengah-tengah karusakan tatanan kahirupan manusia eueuh hukum jeung eueuh peradaban Allah Maha Kawasa ngutus seorang rasul nungaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek ngarubah perjudian, permabukan, perzinahan, perzoliman, pembunuhan bayangkeun ku urang Kangjeng Nabi dengan tenang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah mentalna jeung segala rupana. Gancang caritana Kangjeng Nabi boga julukan Al-Amin. Dengan kepiawaian Kangjeng Nabi, keramah tabahan Kangjeng Nabi. Henteu pernah Kangjeng Nabi ngajak gontok-gontokan, teu pernah Kangjeng Nabi ngajak riributan. Malah Kangjeng Nabi seringkali misahkeun jelema nu ribut. Seringkali Kangjeng Nabi ngadamekeun jelema nu pasini. Seringkali Kangjeng Nabi ngaislahkeun keributan-keributan baik individu perorangan maupun rombongan-rombongan Kangjeng Nabi. Tenarlah dengan julukan Al-Amin. Maka terus setelah 40 tahun Kangjeng Nabi turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Diangkatlah Kangjeng Nabi jadi rasul. Mulai dakwah Kangjeng Nabi door to door, lalauna dari pintu ke pintu bisik-bisikan. Tentu bae jelema nu narima nu henteu nu narima nu henteu. Tapi terus bae Kangjeng Nabi dakwah. Teu saeutik anu milu ka Kangjeng Nabi nu dianiaya. Geus puguh nu dibacok, geus puguh ditubles, geus puguh nu dipedang. Geus puguh nu diseret, geus puguh anu di kitu dipentang di panon poe, ditindihan ku batu, tetep bae katingali kategeran iman para sahabat. Allah kadenge ku telinga Kangjeng, ku cepil Kangjeng penganiayaan terhadap sahabat-sahabat anu arasub Islam. Kangjeng hanya bisa berdoa. Cuma berdoa. Terus Kangjeng Nabi dakwah. Berhasillah Kangjeng Nabi dakwah di Mekah. Karena Kangjeng Nabi saat etarek dibunuh, instruksi ti Gusti Allah, hijrah Muhammad ke Madinah. Hijrahlah ke Madinah Kangjeng Nabi. Dakwahlah di Madinah. Sampai aya peperangan jeung pihak Quraisy. Lantaran pihak Quraisy
pihak Abu Jahal, pihak Mekah teu sadar terus ngayakeun perlawanan ka Kangjeng Nabi. Jadilah perang Badar, jadilah perang Uhud, jadilah perang Hunain, jadilah berbagai peperangan. Alhasil selama 23 tahun Kangjeng Nabi dakwah luar biasa hasilna. Sangat singkat dakwah Kangjeng. Di tengah-tengah jelema anu pinuh kebiadaban, tengah jelema anu radikal, jelema anu banget biadab, tapi Kangjeng Nabi bisa ngembangkeun Islam, ngembangkeun agama, mencuat langsung bersinar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Engkaulah wahai Muhammad syamsun bagaikan matahari. Asal matahari geus terbit kabeh kacaangan. Urang nu jauh jeung Mekah, jauh jeung Madinah, kacaangan ku sinar makrifat Kangjeng Nabi, ku nubuwah Kangjeng Nabi, ku risalah Kangjeng Nabi. Caang hate urang nyaho ieu haram ieu halal, nyaho pangeran nu asli Allah, nyaho ieu mah Kristen agama anu kafir, Yahudi agama anu kafir, Konghucu anu kafir, Buddha, Kristen dan lain sebagainya kafir. Hiji be inna dina indallahil Islam. Anta syamsun, anta badrun. Engkau Muhammad bagaikan bulan purnama. Ketika bulan muncul, sacaan sejuk kabeh. Urang kasidaran ku sinar bulan Kangjeng Nabi, sejuk luar biasa, indah. Anta iksiru wa ghali, percis kos kayu iksir. Lamun urang boga kayu iksir segede kieu bae dicekel ku urang hayang ngalengkah ka Mekah salengkah. Urang lamun boga kayu iksir ku ari hayang ka mana, ka Banten, dia sakicep datang ka Banten. Mun urang boga kayu iksir ieu ka mana-mana urang hiberan, ieu iksir Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka kayu iksir, anta iksiru. Masya Allah. Di mana bae aya urang salam di assalamualaikum ya Rasulullah. Kangjeng Nabi mah lir teu beda jeung kayu iksir, kadenge aya nu salam di belahan mana crel aya di hareupeun alaikassalam. Masya Allah, anta iksiru tah kayu iksir lain lalagaan. Nu mantak coba tapaan dihandapeun tangkal beringin supaya orang menang kayu iksir daripada menang kayu iksir katimpah buah beringin sia. Ngajongkeng bisa kababu kumios ya sing hade. Kangjeng Nabi wa anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Eta lamun kurang dicarita-caritakeun secara global bepan eta mah tasbih ngaranna anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Gusti mah cahaya di atas cahaya. Mun urang nyaritakeun cahaya kompor sakitu, boga cahaya lampu sakieu, Kangjeng Nabi di atas eta. Patromak Kangjeng Nabi di atas patromak. Mesuri Kangjeng Nabi di atas mesuri. Bulan Kangjeng Nabi di atas bulan. Matahari Kangjeng Nabi di atas matahari. Anta nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Sapira panon poe cahayana bisa nyaangan dunia doang. Nu tadina remeng-remeng bisa kadeule sakadar urusan dunia. Selesai panon poe surup poek deui, tapi Kangjeng Nabi cahayana fauqa nur. Ngaleuwihan ti panon poe bisa nembus cahaya Kangjeng Nabi ke jero dada sorga bisa kadeule. Di mana cahaya Kangjeng Nabi geus asup ke jero dada urang, cecep. Masya Allah, senyum bidadari kadeuleu. Di handapna aya hunungan. Ya Allah, ya Rabbi. Kebel-kebel ngagedean tah hunung. Orang kanker. Tah mah bidadari dunia tah mah. Kadeuleu nyulusup cahaya Kangjeng Nabi ka dieu. Quran kurang bisa dibaca, bisa dihartikeun. Eta naon? Cahaya Kangjeng Nabi.
Masya Allah Karim kurang bisa zikir tengah peting ayat cahaya Kangjeng Nabi kurang bisa tahajud Allahu Akbar tengah peting ayat cahaya Kangjeng Nabi yang gitu namun dicabut cahaya Kangjeng Nabi wah tuh lu biasa tahajud molor boro-boro tahajud subuh ke jam 7 pas dek Allahumma hdini aya anak turun deui ka handap anaknya nanya enon tadi leungeun Pak tadi ka luhur ka jadi ka handap loba omong tatanya bae tatarembelan budak teh izin nya ka anak ka anak izin ka Allah henteu cahaya dicabut ketika cahaya Kangjeng Nabi asup ke jero dada Masya Allah muka Quran belaka baca muka tafsir belaka baca muka kitab janggotan ge kabaca bae aya cahaya Kangjeng Nabi di dieu ya Allah ya Rabbi cahaya Kangjeng Nabi muncar kana tarang muncar kana mata muncar kana ceuli muncar teu bisa diganggu gugat sakali haram-haram sakali halal-halal sakali makruh-makruh sakali sunah-sunah sakali mubah-mubah cahaya Kangjeng Nabi mendominasi ke awak urang ketika cahaya Kangjeng Nabi aya di jero kalimpudan ku hariku kepentingan ye di dieu cahayana ayangan mendem cahaya Kangjeng Nabi bener jero nu aya di dieu Golkar jadi sungut ngomongkeunana lain cahaya Kangjeng Nabi Golkar nyana datang ka imana mah bertentangan ieu teh si kiai ge ngalamun bae bagi ngarokok godang garam gawe mah rokona godang garam bari dada teas-teas etik teh aju dibeulumna ge mengkol saeutik deui nu ieu kabeulum ka ditu henteu nyana ge sia-sia rokok kunaon kieu cak rokok pugu sia nu sial nyana ge diseug-seugkeun ku rokok lah nyalahkeun aing teh ieu teh dibeulum ku sia tanda nu mantak aing teu kabeulum belah dieu miring nu ka dieu kabeulum ieu henteu siana miring cak rokok tuh rokok ge ngomong lah nyalahkeun aing bolon sia cak rokok ye ngalamun nyana ge heuh jasa sabaraha aing ge salah ye ngana tuja demi mio lah demi bangunan lah demi majlis lah nu kos kitu diperjuangkeun cahaya Kangjeng Nabi na mendem di jero panu mantak bagaikan katak di dalam tempurung kumaha katak di dalam tempurung di jero batok nyana luluncatan dek bisa ka mana menja aya batok gitu nah ketika cahaya Kangjeng Nabi muncar batok eueuh bangkong duk kemuana bae ngeluncat sakadaek bangkong wah luluncatan duk ka mana bae sebab eueuh hahalang ketika bangkong dihalangan ku organisasi ketika bangkong dihalangan ku partai ketika bangkong dihalangan ku gorod-gorod ketika bangkong kehalangan ku berbagai motivasi dan lain sebagainya bangkong teh teu bisa luluncatan cau bangkong cau ieu bangkong jadi bisa disebut cau bangkong kok cau kahalangan ku tempurung eta ku Kiai Golkar ge dibaca bagaikan kodok di dalam tempurung pugu sia ku jana dibaca eta jana ge sok seuri sorangan ieu teu bisa luluncatan cek ge ieu bangkong lantaran katutupan ku batok bloon ieu bangkongnya pugu nyanan bloon dibaca ku nyana ta eta teh kapan lain lalagaan teh mah bacaan urang kabehan bagaikan kodok di dalam tempurung teu bisa luluncatan kehalangan pugunyana kehalangan ku organisasi kehalangan nyana ku partai kehalangan teu bisa jaritakeun hukum anu saluas-luasna tatadina haram barang asup ka Golkar haram ya eta tempurung kehalangan Masya Allah eta ku daek-daek teuing
jajai kiai mah teu ngeunaheun kos kitu teh haram-haram bae eta bade dipake deuk teh halal-halal bae teh dipake deuk teh kunaon haju kredit jadi halal kunaon riba jadi halal kulantaran aya satu kepentingan eta kodok ancul-anculan di dinya teu bisa keluar ya maning dipencet habak teh bangkong Kangjeng Nabi teh terus bae dakwah ngabeberes tatanan-tatanan kehidupan manusia melalui Al-Qur'anul Karim dek nyaritakeun naon aya Al-Qur'an tentang ubudiyah cukup dina Al-Qur'an tentang muamalah cukuplah Al-Qur'an tentang siasat tentang aya dina Al-Qur'an berbagai-bagai tentang budaya ya dina Al-Qur'anul Karim dek neangan naon dina Al-Qur'an Kangjeng dakwah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim alhamdulillah masya Allah dengan waktu anu singkat mutatadina jelema nyembah ka berhala ka uza ka manat kuari mah nyembahna ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu tatadina awewe rurundayan buu ka mana-mana bujal ka mana-mana ping-ping ka mana-mana turun ayat hijab jadi rarapih kuari mah rambut awewe teu kadeuleu ku lalaki bujal kitu kene dada dan lain sebagainya rapih anu tatadina mah ieu anak ngalawan ka kolot bisa dilecehkeun ku anak kalantaran aya Kangjeng Nabi aya tatanan Al-Qur'anul Karim aya adab-adaban anak ka kolot kitu keneh atasan ka bawahan ka atasan antara kitu pemimpin jeung rakyat jeung pemimpin aya adab-adaban anak masya Allah rapi luar biasa Kangjeng Nabi dakwah ngabilukeun peribadahan tatadina ka patung ka batu ka makhluk wari ka Allah anu tatadina muamalah teu beres cara jual beli cara pinjam meminjam dan lain sebagainya jol Kangjeng Nabi ditata sedemikian rupa rapih luar biasa urusan perpolitikan pemerintahan dipimpin ku seorang raja Sultan Khalifah kabelah dieuna kumaha cek khalifah sebab khalifah teh henteu sewenang-wenang lantaran aya kitab Al-Qur'anul Karim ngalaksanakeun Al-Qur'anul Karim berangkat rapi luar biasa tentang budaya-budaya anu diakui ku Al-Qur'anul Karim dilanjutkeun rapi tentrem Mekah jadi tentrem Madinah jadi tentrem satu suara nyembah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala peribadahan imimiti syahadat salat kemudian zakat puasa haji lain lalagaan rapi ditata rukun iman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala nyebar di timur tengah ka Yaman, ka Turki, ka Baghdad, Irak, ka Iran, ka Mesir, ka Yordan, terus rambah ka dieu ka Asia, kitu Pasifik, terus datang ka dieu ka Malaysia, terus ka Indonesia. Berangkatlah terus para aulia-aulia Allah. Memeh Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim geus aya. Lantaran Syekh Maghribi geus dakwah. Syekh Samsudin geus dakwah aya Nyi Siti Fatimah ge seorang sahabat eta teh geus dakwah bahkan cek sawareh sahabat cek sawareh tabiin dakwah ngan kakencengna di zaman para wali songo rapih tatanan-tatanan nu tatadina tatanan-tatanan kemanusiaan termasuk peribadahan nu tatadina nyembah ka makhluk wari jadi nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala pimpinku Raden Patah Demak di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten pimpinku Syekh Maulana Hasanuddin jelema ngemprai kabeh ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala indung kanu jadi anak boga dedeh anak ka indung menghormati ka bapa menghormati kitu kene aya hakul jar bapada tatangga ngabogaan hak aya hakus aya hakudin hak antara agama rapi ditataku para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala aslina ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak karapihan eta kudu terus diperjuang
mentak di dia turun ayat wala tufsidu fil ard ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi ieu bada islahi hasabada direbe beres dirarapi bibasir rusuliku diutus para rasul belah dituna rasul terakhir diutus ku Gusti Allah Rasul Allah nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirapihan ku Kangjeng Nabi tatanan-tatanan kehidupan manusia teh akidah-akidahna syariat dan lain sebagainya rapi ulah diganggu ulah dirusak anu tatadina jelema mararabok jadi henteu tatadina jelema silih bunuh jadi henteu tatadina urusan muamalah terapi jadi rapi tatadina urusan soal agama teu beres jadi beres tatanan eta lanjutkan ulah sok dirusak nu matak aya larangan ti Gusti Allah wala tufsidu fil ard ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi dengan cara dirusak kumaha dirusak zahir mah tuh gunung ditebangan di galian tuh kayu ditebangan dibeakeun tuh laut dan lain sebagainya eta kerusakan teu sabaraha tah kos kitu bae naonna lantaran aya kepentingan di Gunung Sindur Gunung Beak soteh jalain jang nyana jangsa apan urang sepatan dek nyeun imah lamun batu jam moal bisa matak Gunung Sindur ku ari dibedulkeun jegudot di bawaan kesempatan di bawaan ka Rajeg di bawaan ka kitu mana ka Cikupa ke Pasar Kemis ngawujud ku ari nu jadi musola jadi majelis salim deres sama jadi imah jadi macem-macem di Gunung Sindur nu matak mun aya urang Gunung Sindur kudu ditangkep. Terima kasih kamu orang Gunung Sindur kudu nuhun lantaran nyana eta nu boga gunungna pasir di alaan baheula di Bitung di sedotan jalain jang nyana jang urang kabehan kajen kuku mah hageja emang kebutuhan urang masalah sama kos kitu mah di Kalimantan wah ditebangan kayu di bawaan ku ari ka Jakarta ka Tangerang ka Jawa Tengah ka Jawa Timur nu dibawaan nama aya 10% mah nu dijual aya 80% mah nu dijual lain dijual dipaling dibawaan ke luar negeri tapi cak batur tapi ge tapi jelas sama urusan ada urusan pemerintah tapi Allah sama kayak hitung-hitungan aya di akhirat ai nya beukeun makan kos kitu atuh kayak nya digadilan tuh nya urusan kos itu tapi nu paling bahaya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek garusak aranjeun kabeh di muka bumi ieu dengan cara bisyirki ku syirik migawean ka kasyirikan kamusikan wal ma'asi jeung berbagai permaksiatan bada islahiha sabada dibeberes ku Kangjeng Nabi ieu dunia ieu bumi tatanan kehidupan manusia teges angges diberesan ku Kangjeng Nabi terakhir ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina rapihan usaha ulah sak dirusak col aya nu nyieun kelenteng col aya nu nyieun gereja etalah perusak bumi sabada wajeng dapi luar biasa keras dakwah dirusak ku jelema nu nyieun kelenteng nu nyieun gereja nu nyieun pihara nu nyieun berbagai tempat-tempat kalacutan woi anu nyieun night club anu nyieun bar wow di Jakarta di Bandung Medan kota-kota besar Surabaya segala gang doli segala di Jakarta naon karang di Jakarta teh anu nu kuari eueuh teh nu para tertangan saksi apem teh naon karang-karangna
tuh nyaho bahaya Haji Pendi mah sebabnya jadi satpamna meureun baheula ya Allah ya Robi sabaraha gajihna si budak tuh kan eta nu ngarusak ternyata terus ke Tangerang di Tangerang ge lain lalagaan geus loba barbar geus kudu dicaritakeun komo di dinya mata di dinya belah ditu teh naon karang-karangna belah ditu ulah waka kajati heulana tuh nu di ditu tuh nu rame teh nu di tol ke belah katuhu naon ngaranna pan sia osok kadinya iya kari masyaallah aju di Jati kadinya aya terus dek di Jende di Bojong dek di dieu di dinya teh geus aya anu datang ka kaula jelema anu dek ngabangunna jelema anu dek ngabangun minta izin ka kaula di dinya teh geus aya tanda tangan MUI tinggal kiai cenah aya nu tanda tangan mangkaning bulan puasa lamun kiai di dieu tanda tangan cenah bakal dibere duit wah lumayan ya cek urang jang lebaran mantep ya ndeh aing ka Garut tuh hese-hese ya nah sia sabaraha duit dik merena berapa mau kasih saya tanda tangan di situ hotel Bojong bakal Bojong hiji belah ditu belah Raja hiji dia tuh langsung ka dieu ieu naon garang-garangna sia mah ka nyaho pemborongna datang ka kaula langsung ngobrol jeung kula kiai kalau kiai tanda tangan ini kan sudah ada tuh suatu kula di dulu aya nyahon mentek kula nyaraho tokoh-tokoh masyarakat anu tanda tangan teh kula nyaho kiai nu tanda tangan MUI nyaho kula mentek geus kasal kadeuleu beungeutna sia eta kasal kadeuleu sia nyaho bebeja ka kula tapi lamun kiai teh tanda tangan dia dikhawatirkeun ceknya kudu naon sapila kura atuh henteu cenah cekna besi demo nah ai dikhawatirkeun mah aing dik demo kajen kukuhan ge siap pokona mah golok gerasah lah henteu cenah kiai aya sabaraha duit teh marena ayo tadi ngaluarkeun yana duit plong hitung sabaraha bendel eta hitung hiji 2 3 4 5 ayo 10 berarti kan 100 juta kukula didatangkeun tah duit aing tah kageteun nya sebab receh can dihitung hitung ku sia teh duit aing cek nya capek aing hitungan gos gitu aing mantep tadi hitung receh aing ngagos mah kumaha bae atuh baliknya nanggeus entek awas lamun sampekeun ka terjadi awas sekolah diancam gos gitu awas tungtung aing hirup keneh awas ya awas naon atuh dirinya deuleu tuh awas iya wala tufsidu fil ardi ditanya ku kula bapak agamanya apa saya Islam cekiana aslinya Jawa aslinya Pak kok bapak mau sih ini ngebangun iya saya kan cuma sekedar usaha Pak Kiai ini kan ada borogan sekian tuh urusan kesaronya waktu saya cuma sekedar usaha iya deh budak kumaha ya dah sebodoh atus ya penting mah kurang wala tufsidu fil ardi ba'da islah iya sing hade pagawean syirik pagawean maksiat ulah ditimbulkan lantaran geus rapi ku Kangjeng Nabi dibangun. Setelah dirapi-rapi ku Kangjeng Nabi nitipkeun ka sahabat. Sahabat titipkeun ka tabiin, tabiin nitipkeun ka asbat tabiin. Titip datang ka Wali Songo. Ti Wali Songo titip datang ka kiai nu arayeuna. Ye Al-Qur'an titip sing hade laksanakeun. Ye tafsir kalam-kalam ulama di berbagai mazhab sing ada titip ya laksanakan di negara Indonesia nu mayoritas Islam sing ada wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek ngarusak anjeun
sabada tatanan-tatanan negara geus dirapihan nu baheula ku Kangjeng kadieuna ku para wali Allah Subhanahu wa taala ulah dirusak dengan cara nimbulkeun persyirikan, nimbulkeun permaksiatan. Kade awas sing hade lamun kurang dikodok wala tufsidu latelana tufsidu te fi'il mudhari berarti di dieu teh aya nahyu eta adalah sebagaimana di dieu urusanana urusan pasad tentang pasadan ulah ditimbulkeun larangan kudu dijaga aya sabaraha tinggal kurang ditingali dina syariat agama Islam sabaraha eta anu dilarang teu meunang ditimbulkeun karusakan teh ti dieu di deuleu aya manu wal manu min idkhalil mahiyah ay mahiyatil ifsad yaqtadil man'a min jami'i anwa'ihi manu di dieu penyegahan ngasupkeun mahiyah teh hakikat jati diri karusakan na ikido cek usul fikih nerapkeun yakni ngajurung kana nyegah seluruh tina karusakan. Jadi ku bahasa eta teh eueuh anu ditolelir hiji bae sugan taya wabe rusak ulah ditimbulkeun rusak nu mana hiji ifsadin nufus ngarusak awak pembunuhan dua ifsadil mal ngarusak harta dicopet digarong digasir dan lain sebagainya tilu ifsadil ansab turunan dengan perzinahan opat ifsadil ukul akal dengan cara mabuk dengan cara ekstasi dan lain sebagainya. 5 ifsad kitu adian agama. 5 ialah Kangjeng Nabi ngalarang dirusak. Hiji ifsadun nufus awak anu tatadina di zaman jahiliyah pembunuhan terjadi teu meunang salah saitik dengan turuna Kangjeng Nabi diislahkeun ku Kangjeng Nabi dirapihan ulah sok ngabunuh lantaran walil qisasi hayatu ya ulil albab boluh deui tampiling deui motong deui rusak deui mantak ulah ifsadin nufus sebab kabelah dituna aya qisas. Nomor kedua ifsadul mal harta ulah diganggu gugat urang ngageser harta sajengkal bae bakal dikongkorongkeun ke di akhirat patani ngageseran ge galengan saetik di akhirat bakal dikongkorongkeun 7 lapis bumi samarukan kumaha kuari bangeunah ngalegaan sameter 2 meter naon hartina komo tambah datang ka ratusan meter rasa ngeunah kuari ieu boga sawah teh 1000 meter digeser ka belah deui jadi 1500 dijual bisa bae harga sameterna 1 juta lamun sa kitu 1000 meter harga 1 juta cepet panci pede suara cepet bodoh aing ngangel kasugih teu bisa ngitung tuh tambahan kuari tambahan ku geseran 500 jadi 1500 kali 1 juta cepet lah tetap hese 1500 meter kali 1 juta berapa? Saem bener teh geus budak emang bisi salah bae teh budak ngomong anu tadina saem jadi saem setengah kan di dunia mah nya bisa muyah maeh taruhlah meuli mobil bisa jadi meuli Lexus misalnya atau meuli Fortuner misalnya bisa meuli Kijang tambah jeung imah hahaha pae sia dikongkorongkeun ka sia mangkaning lain sameter 2 meter 7 lapis langit kali 500 meter jehey emang kumaha kuari sakadar menikmati Fortuner belah dituna menikmati Lexus atau baby Ben merenyana miliaran mah
atawa kuari mah boga mobil anu okos eta teh anu kitu teh naon karana tah naon ngaranna nu mobil perang teh perang lain naon lain meuli hammer lah nyana dan lain sebagainya ngeunah bae ku hari hayo sia di akhirat sia ku Allah geus disiapkeun tadeuh dikongkorongkeun ka nyana ayo sia lurah kongkorongkeun ka lurah aduh cak lurah teh nya berat ya aing masyarakat dikongkorongkeun. Ya Allah, ya Rabbi. Eta aya Ki Haji deui nyeser. Masya Allah, macul-macul teh saeutik bae sajengkal mata. Sajengkal doang tetep dikongkorongkeun bae. Aduh, eta budak Ci Haji. Teu meunang cupat-copet, cukat cokot dan lain sebagainya ngarusak harta. 2 ifsadul mal. Nomor katilu ifsadul kitu ansab turunan mantap kudu dijaga ge kuari urang lamun nyaritakeun di Indonesia ge hese jasa nyaritakeun kamari ieu mah keur kuraletik masih keneh itu perzinahan teh ngan saukur di kota besar kuari barang loba kontrakan di urang masyaallah hese nyaritakeun geus hampir kabeh sih henteu beureun mun dipresentasekeun nu zina jeung teu zina loba anu zina endeu kumaha atuh matak tinggal nunggu azab baik loba anu kakula cerik kunaon cerik mbak ini cina saya hamil atau hamil si nangis yang nggak ada bapaknya emang kemana bapaknya mati tak apa bukan nggak mau tanggung jawab terus kesini nangis mau apa siapa yang mau nerusin sia dibawa baik ke pondok gitu ya kayak gitu kos gitulah dibawa ke dia tuh ceknya mah meureun coba tuh tolong santri mah seorang dia goblok meureun. Santri aing ditaneruskeun burung. Coba eta. Nah naon geus teh isin ban kuari mah awewe ka imah araramil anu 5 bulan nu 6 bulan careurik. Nyana cek nyana nu tanggung jawabna endek dikumahakeun. Aju kula kumaha tuh jawabna kos kitu. Aju kumaha? Terus baca-baca gue sok lalagaan aja kos gitu iya lah sapira jeung jelema kos gitu nah iya pohar ansab turunan geus dirusak kunyana engke eta tepuguh binna pan bin saha pan aya turunan mah bin anu cara Imam Ghazali Muhammad bin Al-Ghazali kan geuna Muhammad bin Abdullah bin Idrus tu mantak Masya Allah Kangjeng Nabi mah pan itu naon karang-karana sanajan di zaman jahiliyah tapi Kangjeng Nabi mah aman tina persidahan zaman jahiliyah ieu zaman kuari di karumaha binna teu puguh bin saha binti saha kuari geus lain lalagaan loba jasa kiai cenah kula keur nikah jeung ibuna ieu harita geus hamil 2 bulan kukula ditikah teh kumaha cenah anakna ieu sedengkeun awe anu ngawalian lain saurang lain 2 urang kiai kula keur kawin jeung ibuna ieu jeung emakna ieu budak kula eta ibuna geus hamil cenah sabaraha 4 bulan dihamilan gosa ku kula korak sia meureunana lain saeutik jasa geus ku sebab kalobaan teh jadi kula ge malik naon kitu ngaranna malik deuk utah deui bulo bajasa ieu mah ya Allah ya Rabbi sekitar Pasar Kemis sekitar Cikupa sekitar Sepatan geus ambalaya ieu nu kudu dijaga sing hade turunan tuh stilu nomor kaopat akal endeu kumaha tuh akal kuari dirarusak kuari di SD keneh geus mabok SMP keneh geus mabok SMA mah komo kuari kitu di universitas mahasiswa mararabok eta kapan bakal jadi calon pemimpin negara urang kuarina dimimitian ku mabok nu mata ketika jadi DPR teh eta teh DPR mararabok ketika jadi bupati jadi gubernur mabok ketika jadi presiden kokoloyongan mabok deuk kumaha jak kuarina ge kos kieu Numantak Amerika dekat rusak Indonesia sangat sulit luar biasa. Diakui kesulitan untuk merusak tatanan Indonesia teh lain lalagaan. Hasil Amerika gitu.
nyada geus musyawarah deui jeung syaitonir rajim. Hese ieu deuk karusak Indonesia teh hese. Ya, ternyata dengan 4F. 1 food, makanan. Nomor kedua adalah fashion, pakaian. Nomor ketilu adalah film. Nomor keempat finansial, perbankan. Opat pe eta lah nu bakal ngarusak, paksakeun. Mulai tina food, makanan-makanan, ti mimiti es bonbon, datang ke Supermi, datang ke berbagai makanan-makanan disisipan ku Kristen, ku Yahudi, make bahan-bahan kimia anu bakal ngadolkeun kana otak, anu bakal nurunkeun kana kadar kecerdasan otak, anu bakal kadituna manehna menikmati tentang makanan, pongke ka Al-Qur'an, pongke ka kalam-kalam ulama, pongke ka akhirat melalui makanan. Ti orok kene geus dibere makanan mah baheula mah pan urang keur leutik makanan teh menang nyokot ti kebon cau dicokot. Haju cau terus dipanaskeun teh di naon ngaranna? Disepan. Terus ku emakna dikerokan make sendok didaharkeun ka urang asli kan. Cau menang ti kebon. Ya Allah ya Rabb kuari geus titah nyusuan ku sorangan ge geus embung, geus aya ku ari mah. Lantaran geus teu butuhkeun ASI ku ari mah. Geus teu butuhkeun susu ibu teu butuh geus aya ku ari mah. Geus neuk make susu naon aya, neuk make susu embe aya, neuk make susu onta aya, neuk make susu sapi aya, susu kebo ge aya. Matak gede tetejeh bae. Sebab tadina make susu sapi atuh. Jadi geus gedena kos sapi nyurudug bae. Iya putar nomor kahiji teu karasakan ku urang dirusak emang lalagaan eta pajar lalagaan lain bebeneran eta teh menang musyawarah nyana. Nomor kedua fashion, pakaian-pakaian nu baheula mah pakaian teh atuh nang produksi urang asli menang urang anu ditimbulkeun tuh di mana di Palembang make kotrek tenunan itu asli daerah. Nah manual kemudian atau di Jawa gitu kene terus ke NTB hasilnya kan bagus, serang melalui Jepang, serang melalui arang asing, dibuatlah sedemikian rupa geus babahana make kimia ditambah deui ku ari potongan-potonganana, terus diedar-edar ke jelema di kabongbroy ku eta. Nomor katilu, nomor kedua, nomor katiluna film. Baheula mah film teh kudu ka gedung film. Terus diayakeun TV film, ditayangkeun di TV ku hari mah di HP. Unggal detik. Anak geus kieu bae anak kotek mana ngagerokeun. Dewi. Kotek. Dewi ka dieu sakedeung. Kotek. Geus maraheun mana. Sakedaon. Iya mata di dalam jatuh mah susu mak coba mana le tolong ke mana deh goblok pan tadi mah marah kuari babarengan tayangan naon eta emang bareng film geus kuari mah dibawa ku budak SD terus film ka mamana iraha hayangna terus bae aya nu emakna geus dibonggolan bae titah meuli pulsa. Budak kajian teuing teu dahar mah asal meuli pulsa cak kana teh. Blon teh. Ayo coba kuari. Ayo coba ku sia rasakeun kuari. 10 tahun ka hareup bakal pikumahaeun ieu kakara kuari. Ambalaya geus kos kieu tatanan. Nu mantak cek Gus Dur belum siap sebetulnya Indonesia belum siap untuk menyikapi era globalisasi. Gus Dur dah ngomong lain can siap naon soal kabeuli mah kabeuli tapi siap untuk mental bangsa Indonesia. Nah, tingkatkan kuari atuh pondok pesantren, tingkatkan atuh kuari pengajian, ditingkatkan. Lantaran kiai na resep dalam film. Atuh aya aturan ceramah mawa HP pan kiai na ge. Saudara-saudara, mohon maaf. Ya, saudara-saudara juga ada oh mohon maaf. Oh, maning digantung kiai kos gitu. Saya gajah pada nge-HP sih gantung habak. Mungkin mau naik kipodoli ke ceramah nge-HP gantung.
Atuh naon? Keur ngaji HP, keur ngaji. Ya Allah ya Rabbi. Atuh wayahna bae kiai. Aya nu ngaji mingguan ge make HP bae tolol teh kiai. Keur ngaji ge. Oh iya. Bentar sebentar lagi. Oh iya, setengah jam lagi lah. Oh iya. Kiai bolon itu mah kiai. Atuh aya na bae kiai, hai HP, ku aing sia ditenden heula. Selama 2 jam aing dek ngaji, ulah gaganggu aing sia. Nya kecuali aing mah ngaganggu sia. Iya geus merajalela ka kiai-kiai keur ceramah nga-HP, geus puguh di kantor mah atuh keur musyawarah nga-HP, geus kitu keur ngaji nga-HP keur salat. Keur salat HP di dieu. Jangan culek-culek ke usah saya aja gitu. Blok. Eta kiaina tuh komo santrina. Gusti Allah deuk wahaya. Makanan, pakaian, kemudian atuh ayeuna mah kitu ngarusak teh setelah makan film, nu ngarusak akal kuari dengan berbagai pemabok. Mabok atuh kuari mah jadi proyek di Indonesia. Ya Allah ya Rabbi. Urang ngadenge keluar ti luar negeri datang ke Indonesia, ti Palembang datang di mana jadi proyek atuh ayeuna mah. Ganja di Aceh kirim, emang eta ganja sakumaha dikirimna ti Aceh ka dieu. Sakontainer. Emang sabaraha gitu. Beunang ku polisi di naon karang-karana di Bakahuni beunang tayang nu beunang nama 10 kilo tah nu di jero bego eta mah nu beunangna 10 kilo nu ieu mah lulus ka ditu eta mah supaya kadeuleu bae bahwa di Indonesia aya hukum ye kana mah aing teu nyaho meureunana lulus ka ditu nu 10 kilo lah nu dipermasalahkeun tong-teng nu 10 kilo ge dijual deui ku jana nu mantak di jero negara Indonesia aya negara siluman. Aya negara di atas negara di Indonesia emang kumaha gitu. Lamun lain polisi anu ngamankeunana, lamun lain abri nu ngamankeunana, lamun lain panglima nu ngamankeunana, atuh moal aman. Tapi kan aman, bukti nyatana ku ari mararabok ka urang lembur. Geus puguh gele ganja minuman dan lain sebagainya kaluar ti luar negeri asup ka urang, kah katangkep. Semu bener kadoleuna nu lulusna sabaraha. Iyalah aya negara di jero negara. Nu mantak wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, make tatanan demokrasi sampai kiamat kos kieu bae kajen kukumaha ge. Sebab naon? Bisa nyieun negara siluman di jero negara. Hukum dengan kadeuleuna doang. Bukti nyatana atuh balaya. Mun kukula dicaritakeun di Palembang emang kumaha, mun kukula dicaritakeun di Aceh emang kumaha. Bisa disebutkan Serambi Mekah tapi jerona kebok-borokan Aceh emang kumaha. Ye kiai cenah ulah sok sambarangan aing mah teu sambarangan deung aing mah nyaho jasa. Engke heula cenah kiai kumaha teu kumaha aing mah di Palembang ge nyaho jasa. Ye emang kiai pernah ka ditu. Ulah omong pokona sia mah aing mah nyaho bae pokona. Henteu eta cenah kiai nyahona ti mana sih sok aya nyaho bae hayu bareng jeung aing ka ditu. Aju kiai ka ditu jeung polisi. Aju polisina atuh polisina ge nu sok meuli eta. Emang aya sia mah sayakeun beungeut sia poin sia. Ieu mah supaya nyaho sing hade anak urang maksudna. Sebab naon aya pelindungna di Indonesia. Nu mantak ganja ambalaya kuari, nu mantak gele ganja ambalaya, ektasi ambalaya, magadon ambalaya, dumon yahib ambalaya dan BK ambalaya. Emang kumaha lamun henteu diamankeun ku seorang ku pengaman atuh moal bisa, tapi kan aman ternyata. Masalah jadi proyek nu mantak ge polisi aya pagawean dibuatlah sedemikian rupa proyek polisi. Akal bangsa Indonesia 10 tahun 20 tahun ke hareup nu kuari SD marabok, SMP marabok, SMA marabok, mahasiswa marabok deuk saha nu nyekel negara. Mun baheula urang ngadenge Bung Karno ketika manehanana endek kitu merdekakeun Indonesia babaturanana ti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, wabeh kiai.
geus puguh para politisi di luhur babaturan nyana, mahasiswa babaturan nyana di ITB, kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Cianjur, di Sukabumi, di Tangerang, di Serang, Pandeglang, kabeh babaturan Bung Karno. Kan geunaheun urang ngadukung Bung Karno na. Ceramah di Bitung kadedengekeun bae, ceramah di Rangkas Bitung kadedengekeun, ceramah di Pandeglang kadedengekeun. Bung Karno teh lain jelema leutik, ngeunaheun urang tatanan keagamaana, ngeunaheun jasa. Bung Karno tambah ku ari ku Soeharto minim agamaana. Ngan nya mah boga kitu kalaluasaan hate istimewa. Bisa ngabangun sekian periode luar biasa. Ngan agama nama minim. Ketika naik deui ku Gus Dur terasa adem. Agama bangun dek naik. Ngan haju lengser. Dilanjutkan deui ku Megawati. 0% perasaan orang. Orang mengerjatakan agamana. Dan negara nama kitu-kitu kene dicekel ku sasage jadi demokrasi mah atau urusan anak kitu-kitu kene. Tapi ketika nyeritakeun agamana minim, pas nu kuari. Tuh sia tanu ngomong aing mah henteu. Aing mah ngan kikituan doang. Mana kade? Endeu kumaha coba. Jangan supkeun kancing ge salah imahnya nama. Ge, deuk kumaha deui ya. Tapi tetap ieu negara urang, tetap jana presiden urang. Walaupun wallahu a'lam, kuat atau henteu wallahu a'lam. Lantaran urang mah henteu caritakeun tentang politik di luhur. Sanajan kula nyaho moal waka dibejakeun, kuari kenyataanna bae sabaraha pabrik anu geus tutup, sabaraha pabrik anu endek dirampingkeun, sabaraha pabrik anu geus siap-siap untuk gulung tikar. Berarti kan kestabil kan. Nah, geus aya nu laporan ka kula bebeja. Waalaikumsalam. Salam. Mana Mas? Saya pulang kampung Kiai. Kenapa? Pabrik saya gulung tikar. Oh iya udah tuh. Berapa banyak? Ada 400 mah katanya. Geus aya nu bebeja ka kula hiji taba gulung tikar kurang modal meureun tah mah. Ya deui can kebal deui meme haol, geus bebeja deui ka kula habis haol mah saya mungkin enggak bisa ngaji lagi Kiai. Kenapa? Pabrik saya katanya tutup Kiai. Kenapa? Enggak tahu lah tuh pabrik tutup. Berapa banyak gitu? Ada kali 1000 mah. Loba amat. Terus kabelah dina makin belah dina. Kula seri bae. Insyaallah ala kadar perjalanan perpolitikan di luhur kula nyaho. Insyaallah ngan moal waka dibejakeun. Moal waka keur mubujuna dahsyat-dahsyatna ayeuna. Wuy. Keur mubujuna. Wallahu a'lam. Nah, Prabowo geus dipanggil geus 3 kali pertemuan Prabowo. Kemudian atuh ayeuna berbagai pertemuan organisasi di luhur geus mulai, organisasi Islam geus mulai diperkuat. Kamari Rebo di Yogyakarta mengarah engke ka Jakarta. Kan keputusanna tetep bae engke aya ti para ulama-ulama. Mantak kula ge rada kaondang saeutik. Ieu beuki kaondang. Ulah kaget atuh sia. Nggih kaondang ge pelebah mana jeung deuk naon heulanan. Sia mah haju kaget bae. Kaondang teh buat teuin menteri pae hayang nyalateun. Tapi nu jelas wak seperti kos gitulah. Geus aya hawar-hawar tah. Nah, eta mah urusan demokrasi mah tugas kitu bae. Nah, ieu aya negara di jero negara siluman. Ulah dikira di Indonesia satungtung negara demokrasi kieu bae. Aju kiai hayang ngarobah, aing mah teu deuk ngarobah, nu jelas make Al-Qur'an wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nagarana deuk bentuk negara naon bae lamun sia ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Al-Qur'an adem, ulah rek ngarusak di muka bumi dengan persyirikan, dengan permaksiatan. Sabada tatanan bumi ieu manusiana diberesan ku Kangjeng Nabi. Ye, ulah sok dirusak ya tah 5 tadi sing hade ulah dirusak. 1 awak ulah dirusak sampai pembunuhan. 2 harta ifsadul mal. 3 ifsadul ansab turunan. 4 ifsadul ukul akal. 5 agama.
ulah dirusak agama teh beunang Kangjeng Nabi boh perang dahsyat Badar Uhud dan lain sebagainya urang tinggal neruskeun karena loba loyalitas di Indonesia teh muncul lah sampai agama-agama nu aya di Indonesia lalu asa non muslim minoritas tapi nya bisa tulak cangkeng mayoritas Islam tapi seakan urang namu di negara urang sorangan kunaon eta ku sebab leluhur urangna nu nyekel negarana ti mimiti lurahna datang ka camatna bupatina gubernurna terus sampai ka luhurna henteu boga agama anu kuat sehingga agama teh dianggap mainan ku nyana pek bae neus kitu mah kula sakadar nyaritakeun seperti kos kitulah di Indonesia da buktina ketika urang boga masalah tentang agama minta urang perlindungan nu ngalindungi berarti kan kesulitan di orang mayoritas Islam tapi orang jadi tamu di negara orang ngan keur carita mangga bae deui kos kitu mah pek bae ngan sia ge bakal pae presiden bakal pae gubernur modar bupati koit camat mah pararae ieu ge caritakeun emang kiai moal pae aja aing pae sarua ngan aing mah pae teh geus siap jasa aja aing mah. Emang siap gitu? Atuh siap aing mah. Salat osok, puasa terus, baca Quran sekali-sekali osok. Je, atuh aing mah siap. Ketika kapanggih jeung malakal maut, bae, ya bae lah. Ya, cek malakal maut emang siap teh? Siap. Emang kunaon? Atuh geus rindu ka Gusti Allah. Bae, mantep biasa. Sebab naon? Ya atuh aya pertanggungjawabanana, fikihna, akidahna dan lain sebagainya. Deuk kumaha aja emang sapopoe ku urang diaji. Ketika pae atuh tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti jatita salat geus puasa geus kaji geus eta cenah kurang husu atuh husu onam lah Gusti ampura bae kurang husu sautak saeutik mah tuh tah nyana pan korupsi aya di nyana ayo ngabangun gereja aya di nyana tanda tanganna ayo deuk bahas itu kazaliman aya di nyana ayo sia gara menghadap Allah mun teh digencet sia jadi aing mah henteu kumaha los negara jadi negara sia negara urang kabehan turun temurun haju sia zalim rasakeun sanggeus modal sia sakitu doang aing mah jeuh cek di dieu lagi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi dengan berbagai persyirikan jeung permaksiatan nu matak sekuat tenaga urang larang ketika aya persyirikan jeung permaksiatan wayahna di lingkungan lembur urang teh urang papada peduli ketika aya nu mabok wayahna tepak ketika aya nu judi wayahna tepak ketika aya anu nanggap orkes wayahna urang datangan deuleu lamun biduanana rada bagus atuh terus antepkeun ku urang lamun biduanana hideungnya jorenya sorana jore maning turunkeun acenah kitu amat kiai nu bagus tu jore eta adalah permaksiatan mun bisa ku urang rada dinasehatan ieu geus rapi meunang Kangjeng Nabi ba'da islahi wad'u khaufan wa tama'a waduh jeung ente ngadua ranjeun nyebut ka Gusti Allah ka pangeran doa ka Gusti Allah di samping tadi dua syarat tadarru wa khufyah ditambah deui khaufa wa tama'a nomor kahiji kudu aya sieun ka Gusti Allah tina siksa Allah nu ngabangkitkeun semangat urang ibadah lantaran aya neraka timbul ti sanubari urang mun aing teu salat asana ka neraka jadi motivasi neraka mulailah urang ngadoa ka Gusti jauhkeun abdi tina neraka Allahumma ajirni minan nar ya Allah ajirni minan nar eta motivasi ka khaufan sieun tina siksa Allah lantaran karasa kurang kapetelan ku seuneu rokok bae ge mane jajalepengan komo meureunanan seuneu itu khaufan sieun ka siksa Allah jadi pembangkit semangat ibadah ka Gusti Allah makin mantap orang coba ingin ngaji asieun ka neraka khaufan wa tama jeung aya harepan nu salat bakal dibere senyum ge bidadari kajeun teu numpakan ge asal dibere senyum bae cukup ku senyum doang ge
kadang orang numpakan bidadari ku senyum lagi cak aja penis sejuk hatiku ku senyum doang geus kaje cak aja penis aing teu kudu ka sorga teu kudu numpakan sia aing mah di lawang sorga kieu ge biar senyum bae ge geus ngeunaheun jasa geus ninggiuhan di tangkal kayu bae di dieu geus hareupeun sorga aya tangkal kayu asal liwat senyum bidadari asal liwat senyum bidadari geus cukup aing mah geus kos kitu bae yes, sekudu sare jeung sia aing mah senyum bae ge pan urang mun neuleuh awewe geulis ku senyum lagi aduh masyaallah matahari yang terik ketika aku melihat senyummu teduh rasanya waduh tuh caknya ada gomal cenah ya Allah ya Rabbi atuh komo bidadari gas bidadari geus teu kudu kumaha asal liwat senyum geus cukup engke ge nyana ge rinduan ieu ka urang ceuk bidadari Gusti ieu eta saha abdi asal liwat gana senyum kula senyum asal liwat gana senyum kumaha mun kula diajak kan kitu pagi nah urang aing ngajak mah gengsi di surga ge tetep aya gengsi kan tapi lamun diajak aku nyana sini cek bidadari aku dipersediakan oleh Allah untukmu silahkan nikmati tubuhku waduh siapa masuk ke mana baik ya kerja ritap tomaa ya mah maksud lah ya aya pembangkit listrik ya tomaa ya maksudnya aya kahayang orang lamun tadi semangat juang ibadah orang lantaran sieun ka neraka rempan aing lamun teu ibadah beusi ka neraka khaufan kuari tomaan min rahmati deuh lamun aing teu ibadah atuh moal meunang aing tuh surga jeung bidadarina ku aing kuari mah deuk ibadah ka Gusti Allah dengan harapan hayang bidadari di surga Allah tuh kan jadi semangat orang nu mantap kudu saimbang khaufan jeung tomaan teh cek bahasa dina tasawuf mah antara khauf jeung roja lir teu beda jeung manuk jangjangan jangjang manuk nu aya di manuk ketika stabil dua jangjang nyada bisa hihiberan ka mana bae kitu kene urang di jero hate urang aya khauf jeung roja yakni toma seimbang antara khauf jeung roja jeung toma urang bisa ibadah dengan mantap ka Gusti Allah salat Allahu akbar di jero hate urang aya khauf jeung aya toma ketika ditanya kunaon zaman salat nu mantap salat sieun ka neraka kunaon sieun mantap salat bae hayang ka sorga sieun ka neraka jeung hayang ka sorga sarua 50% etalah ibadah anu handap ibadah nu teka ibadah jelema bersyariat mah kos kitu bae mun ditanya ieu papais aya naonan oh ieu mah aya cauan oh cau sadegeun urang hobi ka cau di dahar ku urang sia keuna teu ngadahar papais bunga mah teu resep ka cau emang unti tah aya ieu make unti tah oh ieu unti nyana ngadahar unti sia teu ngadahar emang udah aing mah cau henteu unti henteu emang resep kana naon aing mah resep teh ka jerona lamun aya ieu anta naon ngaranna anu amis teh susu mun aya susuan jerona ieu aya teh susuan roti mie mah di dahar gunyana disesuaikeun jeung kahayang-kahayang eta kan ngaranna orok nu kos kitu mah orok nu kos itu makanan-makanan teh lain maksud seubeuh tapi maksudna hayang aya nu dipake ka resep jerona makanan nah eta jelema-jelema nu kos itu ibadah kos kitu teh ieu dikhawatirkeun tetep ka sorgana nu kos kitu mah sebab boga kahayang ka makhluk lain ka Allah taekeun ku urang lantaran urang geus salat bae umur geus kolot kamari mah salat teh urang teh sieun ka neraka hayang ka sorga sieun ka neraka hayang ka sorga tingkatkeun ku ari mah aya urusan sorga jeung neraka mah jatah mah urusan Allah maning ka Allah na nu nyieun sorga jeung neraka adapun deuk di ka sorgakeun deuk di ka nerakakeun kumaha nu nyieunna bae abdi mah hayang ka nu nyieunna bae ieu mah ngomong takos kitu ngomong mah babari pelaksana mah pan hese atuh hese pelaksana mah ngan ngomong doang atuh unggal pidato ge bisa ngomong makos gitu tapi pelaksanaanna coba di jero hate urang rek teu hayang ka sorga teu embung ka neraka teu embung ka neraka teu hayang ka sorga hiji Allah
Eta lamun boga kos kitu tah urang tekad di jero hate wali ngaranna. Sia ibadah we emang yang teu nanaon. Bohong. Henteu. Deh bohong. Saya ka surga nya henteu. Sapira surga atulah makhluk-makhluk kaena dadamelan Allah. Sia sieun ka neraka nyembung. Sia dek dibeuleum atuh masalah mah dibeuleum nya kudu bogana ieu. Acana dibeuleum diasur-asur atuh los. Bener sia. Masuk aja kos gitu sia. Sia daek itu lamun ku Allah dikanarakakeun. Atuh maknya Allah ngararakakeun mulai tah geus rada turun maknya. Geus rada turun tah. Rada sieun nya ge sarua. Maknya Allah tega ka aing ngararakakeun. Je. Atuh sapira sia, ulah-ulah sia. Wali ge wah dikanarakakeun maka neraka tuh sapira sia, sia bawa lain kiai lain. Sapira tukang toge. Nya, aduh, sia surat be bukan nerakanya. Gitulah kira-kira. Turun perhatikan. Aing asli mah lain gitu. Sia kudu dia ibadah bae ka Allah. Aing mah ka Allah. Sia yang ka surga nya henteu. Moh, meureunana sia ombung ka neraka. Henteu. Nu bener sia, ih bener aing mah kajian kuku mah ka Allah bae. Lah sia mah kajian kuku ge bohong. Ih, aing mah kieu, aing hayang ka surga aja aing mah teu pantes di ka surgakeun sapira aing. Aing di ka nerakakeun atuh meureunana pantes ba pantes bae ngan sabenerna mah aing nyeri ka neraka mah. Tah jadi bae ka Allah bae nyanggakeun adapun dekan mana nama kumaha Allah bae eta teh asli di jero hate wali eta teh. Geus we jadi ibadah, sedekah geus teh hayang ka alam, teh hayang nanaon salat, teh hayang ka alam, teh Allah. Tah eta teh kan kudu diurus melalui thariqah nu kos kitu teh supaya bisa kieu urang hirup teh Gusti. Sapira abdi atuh jata tadina ge eueuh haju aya diayakeun ge ku Gusti, berarti abdi teh nu Gusti. Haju abdi hirup ku ari sapira hirup abdi atuh. Jaya teh aya hirup teh aya nyawaan bae sedengkeun nyawa ge ditempelkeun ku Gusti mun ku Gusti dicabut meureun abdi panyanggakeun sadaya-daya. Sapira abdi atuh Gusti harta-harta abdi mah urusan luareun abdi janu Gusti keneh loba nu sugih di cara rabut mah jasa rusah bae atuh komo abdi eueuh-naonan nyanggakeun sadaya-daya sehingga sapira abdi Gusti lah abdi mah eueuh naonan ngarasa eueuh naonan terus makin hari makin eueuh naonan rasaan diri makin eueuh naonan Gusti sapira abdi jawayah paeh mah paeh bae dek diabdikeun diri abdi ka Gusti. Cak Gusti salat cak Gusti puasa cak Gusti haji cak Gusti perang abdi dek disiapkeun demi ngaladen ka Gusti. Sapira hirup abdi atuh Gusti jan teu perang ge wayah paeh mah paeh bae geus bae ku eueuh nilean eueuh hargaan eueuh kaluhuran diri abdi perasaan ku handap-handapna abdi dek ngabdi ka Gusti. Jam sabaraha titah Gusti abdi siap ngalaksanakeun andai kada kudu perang paeh di medan laga kudu kahook diri abdi nyawa tarohanana nyanggakeun Gusti abdi mah hayang ka Gusti wungkul pan eta ngeunaheun jasa talamun geus kos kitu hudang tengah peuting Gusti abdi dihudangkeun ge ku Gusti haju tiris ge nang Gusti abdi deuk garingkuk deui nang Gusti dia tolol beureun sia mah Cina dek ngabdikeun eleh ku tiris dicoba urang hudang peuting ku tiris dicoba hudang peuting ku panas dicoba urang teh ku sehat dicoba urang ku gering ayo sia lamun endek ngabdikeun diri sia ka aing ngarasa diri sia nilai ngarasa diri sia pangkat coba ku aing dek dicoba sia hayo ka aingkeun coba urang keur sehat Allahu akbar dibere-bere sales basa etik cek pamajikan ka henteu ka masjid emang salat subuh boro-boro ka masjid salat ge encan emang kunaon moal salat teunan gering emang kunaon bongan Allah mere gering ka aing tuh ngabongankeun ka Allah pantolol tan teu tuh urang mah kos kitu bae nah mentak wali tah malah mengiskan ka Allah dak wali ngaranna segala rupa geus ka Allah nah ulah rek garusak anjeun di muka bumi dengan persyirikan dengan permaksiatan sabada dirapihan ieu ku ayana rasul-rasul nu diutus ku Gusti Allah terakhir utusan Allah adalah Kangjeng Nabi wad'uhu doa ku maneh ngadoa maneh ka Gusti Allah ka pangeran dengan syarat tambah dua khaufan wa tama'a
inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sanyana rahmat Allah teta qaribun deket minal muhsinin ka jelema nu nyieun hade. Urang kuari teh ngaji, urang kuari ibadah, deh nyen kahadean tinggal ngalengkah doang ka rahmat Allah. Keur carita rahmat Allah anu hakiki. Ira Gusti atuh tinggal sakedeung deui. Mana geus kadeuleu ku waliullah mah rahmat Allah teh dibentukeun sorga ku Gusti Allah teh ngan teu hayaangeun ka sorga hayang ka Gustina bae. Rahmat Allah teh qaribum minal musinin. Dekat ka jelema nyunin hade. Jelema nu ibadah ka Gusti Allah maka rahmat Allah teh deket. Rahmat Allah teh kanikmatan Allah deket teh iraha kahalangan ku paeh doang. Ketika paeh trek nyana ngalengkah ka rahmat Allah. Masyaallah. Ieu urang kuari ngaji, terus salat, terus puasa, terus zakat. Aya fakir miskin bere, aya yatim piatu bere. Anak pernah-pernahkeun ku urang ibadah tentrem ka Gusti Allah, eta ngaranna urang muhsinin nyieun hade. Eta teh deukeut ka rahmat Allah. Nu ngahalangan antara urang jeung rahmat naon? Hirup. Ketika hirup urang dicabut paeh ngaranna urang ngalengkah trek ka rahmat Allah. Di dunia mah carerik, pamajikan cerik, anak cerik, murid cerik, kabeh tatangga carerik, kabeh nyeng cerikan kadedeh kanyah jeung sajaban nyana nu dicencerikan keur seserian di rahmat Allah. Masya Allah, qaribum minal muhsinin. Deukeut ngan kahalangan ku paeh doang. Paeh trek nyana ngalengkah ka dinya. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak lamun jelema nu luhur jasa mah akidahna, imanna ketika dititah perang teh siap. Naon sebabna? Paeh trek ka rahmat Allah. Paeh trek ka rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Tanu mantak sanajan kukumaha ge tetep bae urang ngaharepkeun rahmat Allah jeung rahmat Allah teh deukeut jasa ka urang, tinggal urang kuari mempersiapkan diri untuk masuk ke rahmat Allah nu dihalangan ku paeh. Samemeh urang paeh siap-siaplah urang ngalobakeun nyieun kahadean supaya urang asup di golongan muhsinin lantaran nu deukeut kana rahmat Allah mah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Mudah-mudahan urang kabehan diasupkeun ka golongan muhsinin sehingga urang aya dina rahmat Allah, urang balik aya dina rahmat Allah, urang bakal kana rahmat Allah babarengan jeung ahli-ahli rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.